Wangsit Siliwangi nerangkeun kadongkapan Ratu Adil, Ratu Pamunah urang Sunda anu gaduh gelar Caturangga, anu bakal mimpin Indonesia Raya sareng bakal mimpin dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Eyang Prabu Siliwangi ngalahir engke jaga bakarea anu kapanggih sabagian sabab kaburu dilarang Raja Panyelang, tapi aya anu wani ngorehan ngalawan sabari seuri nyaeta budak Angon nu imahna dibirit leuwih pantona batu satangtung, hateupna ku handeulem bilikna ku hanjuang. Budak Angon ari anu diangonna lain kebo, lain embe, lain sapi, lain kuda, tapi nyaeta kalakai rejeng tutunggul. Inyana ngorehan ngumpul-ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian disumputkeun sabab encan wayah ngalalakon, tapi kudu ngalaman heula loba lalakon. Enggeus nyorang zaman, undur zaman, datang zaman. Saban zaman mawa lalakon, sarua jeung waktu nyukma kusuma. Sanajan rek newak budak Angon, anggeuhanana rek ngepung lutung, karepna rek ngarad lodaya, tapi ciungna ngapung ka panggung. Saralak badak rek mapagkeun, ngan lodaya gagauran di tengah-tengah karapyak. Ngan teu kaburu ngamuk, sabab Ratu Adil enggeus manggung. Ngajurung Raja Panyelang mulih ka jati mulang ka asal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sateu acan Ratu Adil manggung, bakal aya Raja Panyelang tilar dunya. Saur Eyang Prabu Siliwangi. Sakitu Wangsit Siliwangi anu nyambut kadongkapan Imam Mahdi Ratu Adil Caturangga anu gaduh gelar Ratu Pamunah urang Sunda. Salam akhir zaman Imam Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.